dilemparkan dengan si lain pun. Aduh. Siapa pakai hitut? Bos kata topeng, siapa kejeng kudu itu tanaga eta teh. Aduh, datang aja teman euy. Kumaha ieu? Ayo kumaha euy seperti itu ah. Bos. Jualan aja. Biasa we yang bisa jemput kokin. Aduh, bos. Mantap gitu mungkin lah aja. Emang Kita kumaha aja sana? Ada kiraha? Nah, apa ke? bos biaya sih sebenarnya kurang buat berdahar bos. Parolannya. Mana mereka janji. Ini lah kembali. Bos aku aja. Parolannya. Kembali lah. Nges pakai enjoy. Benernya. Inilah kamu bos. Mana cayina? Sebenarnya bos. Poho, tadi kajar teh ongko we sih. Kalau mati bos itu. Si Berlin sudah ganyong di dahara. Jadi we nyeri beuteung. Haripuh lur, hidup sorangan mah, yang gede kudu sorangan. Udah bu dokter, kepastian wae. Dengan jawaban. Tapi aduh, kamu bu dokter jadi pemajikan orang asana pelam sih gana wae. Eling umat muslimin muslimat, ayo orang salat berjamaah duhur. Ayo dulur, geula areling, ulah oge geus eling ye, tarang ngajukan di PS Kakang Sahyan. Pak. Euy, Le, aya naon? Ka dieu heula, Pak. Aya naon, Le? Ka dieu heula, Pak, ulah rek ngomong. Aya naon? Pak, ari wadadah teh diubaran ka mana? Itu katongo. Ayeuna kula doakeun nya, cing kubur cager wadada teh. Nya, Pak. Nah, eta gara-gara si Uto, uang maneh teh jadi kitu. Astagfirullah, Bapak. Tong saujon lah kitu. Ya panu geus kajadian ku urang di alam teh geus jadi surat Gusti. Aduh, bener Le. Maneh teh percuma balik pesantren teh. Yang geus Le nya, bapak nek nanggu heula di dapur. Yang geus nampak, udah oge lapar. Heeh, daguan ya. Nya, Pak. Gorengan jeko ye. Alade. Nah, sing hujan kieu mah. Gorengan maneh, gorengan geboy. Tidak Yuranda. Gorengan geboy atuh. Le. Kemana ari si Ule? Kapaksa ieu mah euy meuli gorengan teh kudu ngadigdig sorangan ka si Umi. Gorengan aya? Ya pun kanaeun. Elah Mi, asaan heula hiji mah, mana geura? Duh, panas teh Mi, euy. Tuh Mi, panas-panas ki mah cocok euy ye, jeung hujan mah euy. Duh, tidak ngasaanna Mi. Ini panas Mi. Atuh karege nyat atuh main hablomkeun wae. Enggak masih Mi. Bungkus yang mana buat mah? Yang dengan sangus ule. Ya Mi, enggak. Yo nya Mi. Yo. Enggak. Mangga. Ih, ari kakak ka mana wae, ku abi di pilarian, nembe teh ka bumi, maksudna teu aya. Oh, itu yang besar kan tuh kamu hujan sing angin coba. Ayo ka aja guru. Ayo dokter Eka, kirimin sih. Aduh. Ini dada bu dokter ada ngap euy. Kunaon Kang Put? Soalnya separuh napas Bang Put ada di bu dokter. Ih da, Mang Put mah tiasaan wae ngabaperan abi teh. Biar apa?
biar Bu Dokter cinta. Kangkun mah cinta wae. Emang ngerti itu naon cinta teh? Eta nih Bu Dokter, cileuna mata. Yes, kangkun mah benernya. Kangkun, dia naon artinya? Ya Bu Dokter. Makin poek nih, udah bangun ke kangkun. Ya, oh iya Bu Dokter. Dia teh mangkul teh bade ngarios. Bu Dokter, giliran mangkul bade naon? Bade narima cinta mangkul teh ya? Ya, sana kangkun. Naon Bu Dokter? Abis tadi teh bade mangkul kecil. Naon? Ayah HP kita aku mangkul. Hah? HP Bu Dokter? Aduh mangkul bah, jangan pernah nepengan HP. Eta mencetana kos kimbot Bu Dokter. Sana kangkun, ieu mah HP kanggo komunikasi itu pami ayeuna naon teh gampil. Abi tadi ge ka dieu ka bumi sabaraha kali teu aya, paserangnya teu aya. Oh, engke mah bakal siga batur Bu Dokter. Ngobrol teh di nu kieu. Tunggu kangkun, ini gampil. Duh, Bu Dokter, sungguh kepedulianmu itu membuat jantungku ngerenyet pisan. Oh nya kangkun, ari Cidadah kumaha kabarna? Cidadah teh di ditu di Tonggo. Nya eta keur diubaran, nangtu tunjuk eta oge di Bang Keliling. Oh gitu. Ari kangkun, sanes canda ka rumah sakit atau di pariosna? Ah Bu Dokter, Cidadah mah mau mempan di kana ke rumah sakit mah kudu sering jemurahnya eta. Ih, kangkun mah aya wae. Ya Bu Dokter. Tuh, ini sedang ieu Bu Dokternya para roek, ini romantis. Cari libur, kurang mancing euy. Mancing euy. Mancing mania, oi. Cih, tak saha tak keur diuseup. Cairan ah ku aing ah. Ampun, aku teh sopan sia. Main teh. Jih, dengan Mang Aep, bongan hulu nagundul kos budak. Ah, aing sieun kabeh. Put, saya ke mana, Put? Oh, baik, brik sia. Ayo, baik, apa sia, Put? Ayo, baik. Ah, kalabu sih. Udah simput ya, aduh. Wah, benang ke cara nama. This is my way. I love my way. I love my way. This is my way. I love my way. Enggeus diomongkeun. Enggeus dijelaskeun. Dijelaskeun ah. Urang mah resep jalan ieu. Heuh nu kieu nya tadina urang negatif. Nya urang teh diajarkan nu positif. Bodo amat urang rek dibilang munafik naon ke. Bodo amat, penting urang hayang bener hirup ayeuna mah. Manteuh euy. Ayeuna ngandalkeun ngamen. Aduh, aya tiiseun. Oh, keur mayar ka acep-acep baban acan. Era euy mun balik teh ku acan boga duit. Cih, itu mah ciga amang-amang tukang pengamen teh ya. Nah, ku aing sampeurkeun ah. Da geduk wae hirup urang. Wah pagawean elek horeang. Naon horeang? Yeh, Mang. Mau lupa horeang. Da, Mang. Semangat tapi rupa. Oh, tuh Mang keur diajar semangat. Are ka mana ngomong-ngomong? Eta rek ka sawah. Ke sawah. Heeh.
Tuh, urang mah boga HP. Wih, si Amang canggih boga HP. Nah, atuh mang amang boga teh HP. Boga orang Mamang, boro-boro melindung itu bermayar kontrakan GHC. Nggak coba ningali Mang. Ulah, rusak teh geura. Ini goji, Mamang yang setelah sebodoh. Mang, urang teh can pernah nyaho, can pernah kenalan deh sasi ngaranna. Oh, orang Iswan Mang. My name is Empun. Anjir, my name. Nah, artinya my name teh. Ngaran urang atuh ngadang we sambut udah. Ngadang roti sekali-kali mah geura. Yo, dahareun kitu teh kudu dibudayakeun. Eta teh menu warisan nenek moyang arurang, ulah poho kade. Da bosen ah. Ye, kulup kui, kulup sampul, jeung kopi hideung. Tah, tulew. Kadinya tah bah. Ulah dipohokeun kade. Ayeuna keur naon nih dia, Mang? Kenis urang, biasalah pulingan. Nyanyi deui atuh. Nyanyi naon? Naon we anu bisa? Hah? Mun penting mah urang kahibur. Ieu naon Mang nya? Naon we? Nyanyi lagu kebebenean lu Bang. Jeung bebenean. Kela ngomong-ngomong bebenean teh saha? Pokona mah salembur ieu bakal nyahun Bu Dokter nu mata. Panggirinyihna pokona mah. Herang, Herang salam dunya mah anu ngelekeun. ngaburi nyai. Meremen geleh. Nah, dari lagu ieu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Geus aing genaheun ningan soalna oge kitu pales Iswan sia mah. Geus urang nek ka itu heula tuh geus janjian jeung Bu Dokter di Saung Japri. Yang geus atuh Iswan urang nek mangkat heula ka ditu Oh, tuh Mang, enggak. Assalamualaikum. Salam. Kolot. Alhamdulillah euy. Kain teh geus layar. Hari beli batu semen jeung kesina berenang Bapak. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam Pun. Nuju naon? Iya nuju ngumpul-ngumpul ka nyepi bumian budak kitu. Tempo Pak Lurah ampun boga HP. Mantap kitu ka HP-na euy. Nang di mana eta? Ya pamer bebenean. Bebenean teh saha? Bu Dokter. Bu Dokter anu geulis teh ya. Ya alusnya. Nah, meulina di mana pun? Sakra nyatonya. Pokona nama mahal cina mah. Boga nomor WA teh? Nomor WA. Naon ari WA teh? Eta dengan anu juga SMS nu bisa eta teh jeung beungeut-beungeut teh ninganan nu HP teh ninganan. Can ngerti berubah Pak Lurah. Boga HP WA mah kumaha. Da can aya eta naon sih anu paragi eta teh meuli pulsa teh? Oh, kartu? Can boga. Nah, tos atuh geura meuli ayeuna mah nam. Ke lamun tos boga nomor ke minta Pak Lurah nya. Nah, tos atuh Pak Lurah bade ka itu. Oh, nya Pun, mangga Pun nya. Bade ka Bu Dokter. Ya. Assalamualaikum. Salam Pun. Si ampun gagayaan enak geus boga HP euy duh. Topeng. Woi. Kok mang dadang teh? Di saung. Mane wong korek gawe. Peng, urang kaberangan euy. Tah tempo Peng, urang mah boga HP. Mane boga henteu? Sombong amat. Ketang mane heumal ge bisa makena oge. Ulin jeung garuan sih. Jadi henteu apal. Mal bisa maneh mah. Juga ditu arek Mang Dadang mah. Hariwang dengan aing rek gawe. Oh cing heula Peng, ku aing urang ajaran nih HP anyar ye. Aing foto ye. Oh rek di foto mah. Cih. Nah dengan hauki poek pengajian mana foto teh sangkilang HP aing mah halus. Butut sama. Goblok teh ngaledek sia. Nangga sudah gak itulah.
Ai aman tenteuingan nu digawe diantep wae isuk dan nu digawe teh mawa beuteung mang amang kumaha pikiran anak embung mah teu disebut lain kolot mah Wah, mang udah hampura ya akang ya. Papagawean sarua di imah ieu wayah kieu karek nepi nya eta ka dieu ge. Lain ke aya waktu mah ka imah we lah. lain gitu dah ini joledar tuh dah kan digawe teh dan udah digawe ge mawa beuteung Mang hampura ya. Saropeng eta ka dieu an teu kuring. ngeus lah gitu mah kayak kade mah ulah kali-kali deui lah bang digawe teh da karunya mah digawe teh mawa beuteung pangdang mah Heeh, itu belah itu mah sanggeus, Mang. alhamdulillah beres Oh, kali ya hiji deui oh tereh-tereh ieu nya. Langsung nyawa aing kan nu iraha paling engker po di tas saropeng. Assalamualaikum Mang Dadang. Waalaikumsalam, Pun. Mang, Lain kemana wae wayah kita rek datang. Mang Dadang hampura euy, kuring teh kabarangan nya eta. Kedagon sama si isu. Jeung deui heueuh nya eta kuring teh bae sesadu, Baru naon. malah ka digawe. Nah habis itu. Ada ketemuan jeung Bu Dokter gitu. ah yang masuk baru bawa aya pigaweun kieu mah diantep Da kumaha? kalau teu butuh duit wae Butuh duit mah da urang teh butuh awewe. gampang awewe mah ning kuliah heula Yeh, lain gitu atuh Mang Bota. Damput ge atuh butuh refreshing otak teh. Ah, sia mah Pun. Ai kamari totorojolan hayang pagawean. Tempo aya sia mah ngelakeun ulin. Oh, Juk. Ai ketemuan mah 6 lah kali itu. Yeh, lain gitu Mang Dadang. Eta ge sarua jeung masa depan empun. Yang geus satunya Mang Dadang, empun teh itu heula, ti heula nya. Mangga. Ai tangkurak si empun mi teh salam-salam acan. Mang Dadang. Assalamualaikum. Ah gitu Pun. Ayo, waalaikumsalam. Iya Bu Dokter, Mang Putih lieur di wewengi euy. Kumaha nya? Ieu HP teh ngome-ngomena mendingan parem kieu. Sanes kitu Kang Put sok cobi hirupan HP-na. Oh, jalannya. Tah ieu teh kanggo nelepon nya. Oh, Ieu kanggo nyimpen kontak gitu. Anu ieu kanggo nge-SMS gitu Kang oh. Put. Berarti lamun hayang telepon ngobrol jeung Bu Dokter tinggal pencarian ieu meureunnan. Kanu telepon terus pencet nomorna ge biasa gitu terhubung. Oh, gitu. Mang Pun juga si Bu Dokter bager ke Mang Pun. Tapi kunaon Bu Dokter asa kitu ka Mang Pun. Pas Mang Pun nembak ke Bu Dokter cuman mere harapan anu terpuguh teh ya. Ieu teh hati Bu Dokter lain tempat game anu babari dipaenkeun. Tapi na eureun di saat kotana beak. Ieu teh hati Bu Dokter teu percaya belek Bu Dokter. Bu Dokter tong cicing. Jelaskeun ka Mang Empun. Kunaon Bu Dokter pakai bager ka Mang Empun. Itu Kang Put, maafkeun abi. Da abi mah teu aya niat kitu. Da abi ge butuh proses atuh Kang Put. Terus maksud Bu Dokter naon? Karek ulur perasaan Mang Empun. Ieu teh hate Bu Dokter lain layangan. Atuh Kang Put, hapunten abi. Abi mah teu aya niat kadinya. Abi janji suatu saat abi bakal bikin bahagia Mang Put. Nu leres Bu Dokter. Tapi PHP moal ya. Leres Kang Put. Ari saur Mang Didin teh mah nya ayeuna mah urang sami-sami menikmati prosesna we. Saha Mang Didin teh Bu Dokter? Eta Kang Put musisi Purwakarta anu laguna teh sakedap malami. Oh, anu kita Lin. Sakedap moalami. Iya anu eta. Oh, eta. Eta ning Mang Put apal?
Ya apal atuh Bu Dokter, kan sok ameng bareng kamari ge aya pas keur ngurak. Ih Kang Put, abi tos dijemput ku Aeblem. Oh nya bari kamari kitu Bu Dokter. Bade ka pasar Rebo, bade balanja bulanan biasa. Oh nya tuh Bu Dokter, mangga. Nya entos abi ti payun nya Kang Put nya. Mangga Bu Dokter. Ya, Bu Dokter. Mang Put udah, Mang Put. Si Seblem duda-duda wae. Botak pergi lo. Ulah atuh Bebeb, lamun urang mangkat beungeut maneh pasti terbayang terus da pikiran urang. Guda, strawberry mangga apel ya sama lo, sorry nggak lepel. Yeuh, urang mah sawage boga 2 kotak, mending 4, enengna hiji, domba ge boga 7, yakin bungka urang. Adis, pergi jijik, udah jijik. Kalau lo nggak pergi, gue yang pergi. Please atuh ulah mangkat. Kalau maneh mangkat saha nu ngalunasan bareng emo.